caknya nanti orang dakwah mati kudu loba-loba bot tumun saputing opat panggung hiji be datang teh ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh ieu mah Kangjeng Nabi masya Allah karim luar biasa satu kata masya Allah aya deui panjalema datang ka Kangjeng Nabi abdi iman ka Tuhan terus ka pangeran iman coba minta kekuatan batin abdi naon hiji bae latagdob ulah marah sakitu da eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener aduh nantina marah ya segala rupa gitu cekcok jeung pamajikan gara-gara marah eta ge sahabat barang datang ka imah ribut jeung pamajikanna pancak Nabi latagdob cenah kieu tahan ku aing dia tahan cek Nabi ge latagdob ulah marah moal aing pamajikanna geus ngeulang atuh ngajawab wah latagdob cek Nabi ge aman begitu nganasehatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu kene segala rupa kitu kene jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun ja kiaina ge tulak cangkeng coba sia ka aing teu nyaho sia aing kiai yeuh nya ka kiai kos kitu heran aing mah ye tolol sia ka kiai kos atuh mah dituturkeun wa sia kiai teh galak Bismillahirrahmanirrahim urang mah dibere babari ku Gusti Allah kabelah dieuna teh komo nu geus 40 50 mah haji bae pan pemikiranna lain deui duh asana geus deukeut ka hareup cek cenah ieu ke aing masih kos kieu teh bae aduh ka imah kiai mulai tah nang saha ngagerakeun ka imah kiai nang Allah Waalaikumsalam kos nuwuh teh padahal kakarat di mana ya sok tiba di mana saja kapangi mah seringan ka dieu kakarat alhamdulillah guru bunga jasa cenah kiai ka dieu alhamdulillah gua bisa kapangi aya naon teh nek injem duit sial karena kapangi Kang Jawara mah oplo kos kitu jasa kapangi sudah derek naon gitu tapi teu eta masaware eta enan dulu sakulah mah dek ngadeukeutan kiai bae lantaran ieu hirup ti ngongora masyaallah kula naon tuh keur ngora tukang mainnya lain main deui kula mah bandar menang nu mantak tobat ge eleh menang bae memalokat tobat bari kiai beak lah tinggal imah doang gitu gedek dijual kan pemajikan itu menang di mana tuh judina loba tuh di kiai ku ari mah tuh cenah geus diberantas ku pamarentah tai ucing nyana nu ngomong tai ucing nyana kula mah nyampaikeun doang besi pajar di Indonesia bener-bener geus eueuh judi tai ucing cak nyana emang saya cenah kieu nu bebejang udah bejakeun tah mah tuh rahasia perusahaan kuari ngaji jelema bari seuri bebeureunya kula mani ngomong kieu emang kuari eta aya keneh judi pancena geus diberantas ku pamarentah geus teu ngajawab kos kitu lain pancena diberantas ku polisi pan di berita-berita maju ngomong cenah udah enggak ada perjudian can anggeus kula ngomong berarti teu jasa lain ieu beusi mamang doang jeung kula polisi lagi main siap bisa mun polisi teh ka dieu atuh daek jasa kan pitah kieu cenah teu meunang teh kos kitu jadi kanyawan di ku polisi lain kanyawan dianter masya Allah ieulah bumi pertiwi urang seperti kieu nangis bumi pertiwi urang ibu pertiwi urang teh ceuri
lantaran ieu teh ngabelaan Bung Karno baheula jeung rekan ti memehna para kiai nu diseret nu dikadigulkeun kiai-kiai teh beuh ambalaya anu digantung nu dipicen teu puguh kuburanna memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka. Masya Allah cerik jana para syuhada teh emang maot henteu dalekeun ku ari kalurah. Begitu ya. Ceknya nanti negara aing kusia dipake lalaga delekeun awas ya nyana delekeun nu gaib je delekeun kana ka DPR tadi teh nyuratan sasar eureun jadi DPR aja. Masya Allah tuh ya tah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah ka musyrikin teh lurut musyrikin teh mualah ngamusuhan terjadilah sampai peperangan. Masya Allah eta teh ku bencina ka Kangjeng Nabi turun temurun ku ari anakan nyana teh apaan terus ti Abu Jahal musuh terus ka handap anakan nah ku ari Obama anak eta gandeng-gandeng ada orang nabe jajan batur kabeh bae Yahudi kabeh bae teh kafir-kafir dendamnya ka Kangjeng Nabi ngerasa diacak-acak nya teh terus urang lamun maca sejarah Islam maju ku Kangjeng Nabi terus ku sahabat terus ku tabiin serangan deui ti Nasrani. Ya, Isa mundur Islam. Di zaman tabiin teh geus mundur, atba tabiin teh geus rada mundur, terus diserang. Dah. Tahun 500 ketika Raden Patah diurang para wali sangat dunia. Eta teh luar biasa, Islam luhur deui. Sadunia teh politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam. Tah, teu kebal teh serang deui. Ke Kristen takkan ti harita kebel aya deui penyerangan sakedeung hampir menang Islam teh mau diceritakeun ku kula tahun-tahunna ejing sanu berjuangna geus we datang ka kuari mondoyo terus datang ka kuari nu mantak eta Timur Tengah diboman bae ge kunaon eta lah kadeleuna bangun deuk nyerang bae lain minyak teuing teh dideuleuh eta ketika konsternal ditaikeun deui ka luhur teh tah tidinya berarti cak Saddam Hussein berarti ieu siap perang agama lantaran tokohnya geus dikaluhurkeun deui tuh tidinya terus datang ka kuari dek cicing bae ieu teh Islam teh apakah endek maruda tinggal ditanyakeun we ka masing-masing na unggal negara. Nah tinggal di Indonesia ye ulah nyarita ke negara batur geus puguh negara batur mah geus diserang geus diperangan geus diserang eta teh moal pati-pati diperangan lamun bener-bener inohongna di dinya yang lamun encan kanyerian atuh moal Indonesia lantaran encan aya nu nganyerikeun ka Amerika sumuhun mohon otak encan batak deuk ditanyakeun bae bakal kolot-kolot masih kena bencana asak teh ndek siap deui apa henteu atuh pantes cenah mah siap sanajan teu perang ge teh tereh paeh atuh pan mundur perang urang ngora nya mah nyiapkeun doang buadar henteu kabur dikubur ngan ku siap na ge kan geus hebat ngaranna daripada melempem. Iya, wari keur kalut jasa sebenarnya. Urang teh teu meunang nyadap informasi Timur Tengah. Teu meunang nyadap urang teh ka Irak, ka Iran. Ieu teh geus di naon kitu ngaranna geus ditutup lantaran nu boga sumber informasi nage geus Amerika jeung Yahudi, tapi tetep bae informasi aya bae. Nu jeli mah jeung nu nyaho geus nyaho bae. Padahal teu meunang urang teh kudu geus bae di Eropa jeung ti Amerika bae informasi mah tetep teu bisa kitu. Mun kukula dicaritakeun nu leuwih jerona bakal kaget ya. Bakal kaget. Ngan ku sabab besi kaget henteu.
geus eta baheula kamu musyrikin sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun. Nah kuari mah mukminin dakwah Kangjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian, diterima ya alhamdulillah. Iman ke Allah sebagai pangeran, iman ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, iman alhamdulillah. Ngan saiman-imana salat kadang-kadang maghrib doang, Isya jeung subuh geus henteu eta baheula eta baheula. Aya nu lohor we asar jeung maghrib henteu. Mabok terus. Iman mah iman ditanya, iman teh bahwa pangeran Allah iman. Iman teh bahwa Muhammad teh utusan Kangjeng Nabi. Iman, mad kami iman. Kaluar ti Kangjeng Nabi mabok. Cak Kangjeng Nabi jadi karar. Ieu. Dakwah deui Kangjeng Nabi, we dulur, iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Allah teh iman. Iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah Rasul Allah. Iman. Kaluar ti Kangjeng Nabi main cimplong. Nyawa ngaran teh nyarupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya. Tuh, ya. Gus macem-macem permainan perjudian, kemudian itu aya nama kitu mabok dan lain sebagainya. Padahal mah iman. Tak ieu Kangjeng Nabi teh ku kos kitu teh ditegor. Cak Gusti Allah man. Ulah diantepkeun eta nu kos karar itu. Ulah diantepkeun. Turun malaikat Jibril ieu mawa ayat ieu wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyira wa nadhira, anjeun ditugaskeun ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga ka dituna nyingsieunan neraka. Tah supaya la'allahum yattaqun abe salarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah. Tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara anzir singsieunan. Jadi aya cara-carana metode dakwah teh singsieunan ku ari mah jang ngobrol jeung para mukminin sok kumaha nyingsieunan bihi ku Al-Qur'an sok saha alladzina yakhafuna mukminin anu sararieun ayu saru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman geus sieun teh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan. Yahudi mah teh sieun, Nasrani ge teh sieun, nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula henteu sieun. Tapi aya kene nu sieun, aya iman teh. Lamun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjad iman, tetep sieun. Nyana teh bakal disanghareupeun ka Gusti Allah. Tah jelema nu iman ka Allah, jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah. Tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan, eueuh anu bakal ngaropea, eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanna nama iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep pasiat tiga di sisieunan bae eta nu kos kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah, wahai dulur-dulur nusa iman, nusa agama, urang hirup moal kebel cek Kangjeng Nabi. Contoh bapak-bapak urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul. Contoh nu ngarora ge lain nu kolot bae japararaeh urang ge bakal nyusul. Tingkah paeh macam-macam cek Kangjeng Nabi, aya nu muriang heula, aya nu teu muriang heula. Aya anu keur di kasur, aya anu keur di jalan, aya anu ragag, aya anu ti kalebuh, macem-macem. Eta teh geus kasaksian ku urang. Eta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh, berarti tinggal nunggu ajal doang. Sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka mahsyar jaga ketika geus kiamat. Engke bakal disanghareupeun kana pertimbangan
bakal dihisap urang teh. Nah dulur sadaya sing hade, lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha bude nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari ge sabenerna colok amban atuh bau saruha eta encan siksa geus bau komong ke mah sia seuri tah ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk bakal bau anu luar biasa di samping eta engke bakal keluar nanah bakal keluar getih ti dinya teh eta ieu siksa nyerina luar biasa getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina cek Kangjeng Nabi kos kitu sing hade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu lalakina nu titah ngenyotan di samping bobogaanana bakalna sabelahna tah sabelah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud. Jadi dua gunung Uhudnya nangkon bae meureunnya kos kitu. Sing hade ieu cek Kangjeng Nabi. Nah ieu lah jelema nu zina teh. Jelema lamun nu mabok. Nah, engke di akhiratna dibere ganggarateun. Sanyasa ganggarateun dahaga anu luar biasa. Dahaga anu pohara jasa dahagana. Pohara geus teu tahan jasa. Nyana menta cai gegeroan dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu dibawakeun ti bobogaan awewe nu zina teh tadi dititah diinum ku nyana dahaga begitu deuleu cai waduh haus jasa begitu diinum masyaallah peuheur nyawa peuheur nyawa naon pokona kos kitulah bakal njagetih nyanana campur diinum salah teu diinum salah. Kangjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun. Riba. Jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede. Dayut. Dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat. Toel kurang je. Ini apa? Kuari jana senang-senang meuli Avanza. Senang-senangnya nanti kuari membeli mobil deui, beli Fortuner engke mah beuteung na gede jasa kahareup kobeh. Nu ngadahar riba teh encan di kana neraka ke dieu mah kakarak digiring doang beuteung geus dayutna luar biasa. Ditarumpakan ku jelema beuteung. Mawa awak geus sakitu beurata ditarumpakan deui ku jelema di laluhurna ditakolan. Masya Allah na ieu riba sing ade. Kangjeng Nabi dinasehatan seperti itu. Andir Muhammad khawif sing sieunnan melalui Al-Qur'anul Karim wahyu anu dibikeun ka anjeun jelema-jelema anu sarieun ke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga keyakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah. Tah eta singsieunan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di singsieunan. Masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nyingsieunan. Dulur sing hade besi liwat ka citra nya sing hade. Sing hade kunaon kiai? Besi beakeun ku batur ti heulang. Singsieunan teh si hade kumaha anu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kangjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka. Sahabat sumpi ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Naon? Kieu Rasul. Abdi teh mukmin iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, ka Tuhan sebagai Rasul. Alhamdulillah.
abdi teh ya iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek anjeun masalah ih pan hampang cek yang hampang ieu batur mun keras ieu jadi datang ka pusatnya mah hampang orengan sekali dia jadi bebeja besi kurang abdol kurang pengertian kurang arti kanjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi iman ka Tuhan sebagai rasul aju ngan abdi mah iman teh yang dibebaskeun bebas tina karesep-karesep abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman naon karesep anjeun hiji mabok dua zina tilu nomor katilu judi eta karesep abdi ka hobi abdi mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus mun eta teu dibebaskeun duka oh masalah cek jih jangeunangan cek kiana jih pan kadenge dinulu sejen mah waduh cek kiana teas teh nya kitu mah mending ka pusat cek kiana tatanya ngeunaheun horengan nista maja utama dek balik Tuan abdi bade naro sakali deui terus rek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endeup iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi oh masalah kanjeng Haji amanat naon tuan ka abdi masalah kitu mah la takzib ulah bohong we sakitunya geus bae eta ulah ngabohong dong mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus ya sekian aja hampang orangna geus pamit di jalan nya geus mantep jasa ieu rasul kakarat ge dakwah teh ngeunaheun dakwah urang iman ka Allah mabok terus iman kanyana zina terus jangan ngeunaheun cek cenah geus aing bukan jadi dai aing senangnya nak senang datang ka ieu mah nyan amanat kangjeng ulah mabok ulah bohong eta mah hiji wiridan anjeun ulah bohong bae da sapira bohong gampang geus mulai datang ka ieu mah bir bintang tambah Johnny Walker tambah deui balbejaan wae sia beres begitu dek minumnya na sak Kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong tenden deui punya je di dalam deui punya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah masih beres ya cokot deui pujen bebas dek kumaha ge asa ulah bohong atuh aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye nah kitu kene dek zina kitu kene dek judi terjadi Masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh isin ja Tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu ku ari mabok haju zina kayak kitu keneh
Ajunan deh judi geus henteu bae. Waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente. Langsung cerik nyana di dinya. Cak nyana teh horeng dakwah mah teh kudu loba-loba beut teu mun saputing 4 panggung. Hiji bae. Hiji bae latang teuing. Ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh. Ieu mah Kangjeng Nabi masya Allah karim luar biasa. Satu kata masya Allah. Aya deui panjalema nu datang ka Kangjeng Nabi. Abi iman ka Tuhan, terus ka Pangeran iman, coba minta kekuatan batin abdi naon? Hiji bae latagdob. Ulah marah sakitu dah. Eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener. Kadurang tina marah ya segala rupa gitu. Cekcok jeung pamajikan gara-gara marah. Eta ge sahabat bareng datang ka imah, ribut jeung pamajikanna. Pancak Nabi latagdob. Kana kieu bae. Tahan ku aing. Dia tahan cek Nabi ge latagdob. Ulah marah. Moal aing. Pamajikanna geus ngeulang atuh enggak jawab. Wah latagdob cek Nabi ge. Aman begitu nganasehatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu keneh segala rupa kitu keneh jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana. Atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun, ja kiaina ge tulak cangkeng. Coba-coba sia ka aing. Teu nyaho sia aing kiai. Yeuh. Nya ka kiai kos kitu heran aing mah. Ye tolol sia ka kiai kos. Atuh mah dituturkeun masih ada bisa kiai teh galak. Tuh, masya Allah. Kangjengna sakecap bae latak gitu. Latak dong. Saeutik kangjengna sakata tapi masya Allah. Itulah Kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat hiji bae ulah bohong cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari asupkeun ka kolbu kelakeun di jero hate tanemkeun di jero hate bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh nikmat kan urang ieu ngabohong ka Allah ngabohong ka Rasul ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tama jadi lalap tama tapi aya ngabohong anu wajib tetep kabagi 5 aya nu wajib aya anu haram aya nu sunah aya nu makruh aya nu mubah kitu bae pikir mah terus kitu bae pikir mah ngabohong teh aya anu haram lamun urang endek nyokot harta make bohong harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram model pengacara saksi-saksi bohong haram aya anu wajib ngabohongna aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya salametkeun abdi emang kudu tuh dek dibuluh hayang asup ka lamari kunci teu kebal aya jelema aya kiai ka dieu emang kudu nah buang kawara paehan ku aing je eueuh ngabohong kan urang wajib tangga bohongna salametkeun daripada dibunuh mending ngabohong wajib tangga bohong salametkeun bener sia bener bila perlu pakai sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna jantan mah aya jadi bae nu pinter atuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tah kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu di dia 2 peuting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot wala kilir fagala naon diintil bae kuno kolot ngabohong mantak naon sabaraye nya aya naon gitu ngariung ieu ngariung ka mana teu kebal kerining urang geus janjian jeung babaturan coba angkat tah saatan nu telepon
babaturan. Oh ibu, ayo bapakna ya. Ah ya, emang naon? Iya ngariung iya ngisi tarangguan ieu. Oh, ya. Padahal mah ente ngariung teh naon. Ya tuh kolingan babari tong kos kitu mah. Cak nu osok teh atuh kieu mah karaknya hok teh eta tuh kan mesti baheula cenah. Ieu mah nyaritakeun ente bae heulanan. Oh, Kak, ya bener ya horeng ngariung gitu. Emang ngariung di mana? Pengkolan di sini. Geus atuh laut tebal kebun. Wow. Paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan kakak mah jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah, tuh leklok teh geus sakitu ge. Bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna. Beres datang jam 12 kadinya. Waalaikumsalam. Di jahe ka eta naon berkat nyeun ngora biasa. Barang nyanan deuleu. Kak, ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana? Pengkolan kunaon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kunaon gitu. Eta tiung saha? Bohong, ngajen buku make. Diowal-owalkeun berkat teh akan ieu. Tinggal salah kene we seuri we. Ulah marah, lah tagdom. Lamun marah beratai ulah teh mangkalakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikan anak. Ya atuh salaki mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haju ulah urang mah marah urang. Diowal-owal ge ditanggal calangap bae. Aduh, pawajikan nu ngora di dino kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jiganan. Aduh, daripada anu ngorakeun manusia anggeus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Santri. Baik beres padahal mah eta kanu ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariungna ngan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat teh ngariung. Geus curiga nu kolot teh curiga. Cek nu kolot bener teh teu sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola. Teangkeun gua ingat ka ditu. Bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiaina mah. Nyana datang kadinya ka pengkola. Assalamualaikum. Salam cek nu ngora teh nyaho. Tadi aya Pak Haji ka kiai ka haji ka dia. Jatuh aya. Ulah teh aya. Iya tuh jangan teh. Ulah mah teh tadi di dieu bae. Coba aing ka kamar. Deuleun di kamar kabeh. Eta hanjakal anu tinggalin kolor tinggalin. Masya Allah. Cak nu kolot iya ye. Saksi nyata. Cokot. Suge, beres. Guys, pamit. Ngadaguan we, geus kieu we ngadaguan salaki. Geus luar klirik we. Datang. Assalamualaikum. Ya berkat nanti. Tenan. Cek nu kolot teh. Cek kudu bikin berkat. Urusan besi aya anu naon-naon. Tah, tadi terangan. Geus rada curiga pan ceregi. Kasih mana tadi? Ngariung ya tah. Tah saksi tah. Berkat tah saksi tah ngariung. Anya tuh budak santri. Cek ka dia. Abah sia teh di mana? Ngariung. Di mana ngariungna? Di anu. Eta nang di mana teh berkat? Di ditu nang ngariung. Memang ngariung. Ieu teh ka mana? Nu bener sia ulah sok jual letik.
Jawab teh si mana? Untuk di mana? Aja dek si Indit teh saya ka Indit. Yuk saya di dia. Geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek salakina. Geus atuh si santri di sidang si eta kiaina kitu ya. Da si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mana? Sumpah. Ieu atuh daek sumpah. Atuh kiaina pan pinter. Pinter tuh enggak bohong ya masalah kan. Ieu demi Allah teh si mana. Ya kalau sa. Emang kita di mana? Si ada pun, terus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi ada nukolot mah leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabaraha nukolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak. La'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui adab-adab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae Mang Anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu Mang Anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh eta pampanzanan kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambal aya pamajikan kitu keneh eta contoh nu sok judi bae eta kan disingsinan jang di dunia gitu si anu nu sok judi jog mabok bae kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya teu bisa lempang mah teu bae ieu kan ieu mah jang contoh tuh nu sok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan supaya ngarenyed bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan si ieu lulus ieu ditahan si lulus urang ditahan aju manehanna lulus dibere surat SK titah masuk sorga ajunya ngadadahan ka urang paje dadah ka mana aing mah ka sorga ye rombongan eta kendaraanna pan korban baheula keur di duniana kan eta weh ceulian jore korbanna tah ada kendaraan tinggal tak di nya batur malah lulus ka sorga masyaallah tinggal aing ye judi keneh korban encan tuh kan masyaallah engke kan korban urang ke bakal jadi kendaraan di akhirat ya Allah urang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4 mata korban mah terus bae enggak tahun korban masalah jadi dunia aja boga sepeda enggeus motor enggeus mobil enggeus kareta boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu aya urang ya Allah dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh lah ngasakal diperebutkeun maning gunakeun mungkung keur hirup keneh gas bikan bawa ka kiai tah korbankeun geus ulah diinget-inget ulah sok ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teu nanaon sa kiai mun huluna ge teu nanaon mung ping-ping atuh kabeh bae jang sia maka jeung hayang-hayang sagala masyaallah da kekeukeut di hayang jasa hayangnya buntut beunang buntut mah ceker meunang aing ka bagian naonna atuh hulu ku sia hate ku sia ping-ping ku sia ceker ku sia buntut ku sia aing buluna geus ulah kitu tungtun mikeun ka kita korban kula geus beres tungtun ke belah ditu tah korban kula satahun 5 ge masalah korban mah tuh masalah nu bermasalah ge nu sugih teu korban eta bermasalah ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah
resep diuk jeung nu pakir, resep diuk jeung Nurudin. Mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin. Eta Kangjeng. Kiai kuari mah teu daekeun. Lamun jeung camat mah wow, batur geus teu meunang nyaho. Ieu nu susah. Mana? Ngan. Ya, geus. Ganggu bae sia. Kiai Golkar mah kos gitu blon. Tah Kangjeng Nabi diuk wujud salik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji ki Salman, dua ki Bilal, tilu ki Ammar, opat ki Khobab, ikabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cek sakaul orang Asbihan, eta Salman teh ngadedengekeun aya Rasul diutus. Lantarannya geus bacaan Zabur, geus bacaan Taurat, begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh. Kadenge geus aya kuari Muhammad diutus, geus aya, geus bener. Salman langsung bebeja ka keluargana, izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu. Endek naon man? Ulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman, ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat. Di hareupeunana teu bisa ditahan, menggebuna iman Salman Al-Farisi, berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket. Tah langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa katua ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh langsung di dinya sujud. Cekal ku Kangjeng Nabi langsung baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi mandek milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit, perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit. Hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui. Langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pakai saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus nyatakeun salah saeunggeus sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al-Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol. Kadua Bilal teh orang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak 2 kalimat syahadat di hareupeun Kangjeng encan puas hate teh kabeneran dijual di pasar aya Sayyidina Abu Bakar ya saya abid saya abdi cek nu bogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Sayyidina Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nu bogana sorana bagus tanagana gede jeung nya nama lincah jasa mentak mahal berak sekian beli ku Sayyidina Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud geura ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi Ki Khobab
Ki Hobab teh jalma geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi, ditangkap ku Nasrani ku Yahudi. Sageus ditangkap dijual, padahal mah lain abid. Lain abid lain naon kulantaran biadabna Yahudi teh dijadikeun abid, dijual. Nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi. Tah, datang deui cek sakaul Abu Bakar, cek sakaul mah Sayyidina Umar, dibeli, diperdekakeun iman Kangjeng Nabi. Ya Allah. Tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleu ku tokoh-tokoh musyrik eta Muhammad ngobrolna jeung nu karari itu bae aing mah asana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karari itu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tak unggal aing liwat jeung si eta bae atuh nyana mondok jeung didinya. Mondok sama santri Kangjeng Nabi, Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kangjeng Nabi eta mah. Mantap kuari teh mun urang ka Madinah, lamun urang ka Madinah, tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh. Ieu makom kabelah dieuna tah Ashabus Sufah nu aya lu eta pondok. Lamun nu deuk ka Makkah ayeuna ye dideleung ke di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih-parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna ieu mimbar Kangjeng Nabi ieu bumi makom Kangjeng Nabi didinya Sayyidina Abu Bakar didinya Sayyidina Umar kabelah dia ka tukang nah didinya adalah pasantren ngaranna Ashabus Sufah teh Ashabus Sufi jelema-jelema anu make baju na teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut Ashabus Sufah tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi tah eta santrina Ki Amar Ki Khobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal yo tita adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal wah sorana luar biasa adzanna tilak dielek-elik baheula Allahu Akbar Allahu Akbar itu adzan baheula asyhadu an la ilaha illallah aya sahabat adzan Allahu Akbar deh tetap gua kan ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal ieu mun kadengen ku Kangjeng Nabi nu adzan ku ari aduh cakangnya kararieu kabeh ya adzan ku ari mah dilombakeun adzan geus masalah geus masalah geus gari eta mah kemurnian baheula Ki Bilal teh kumaha bang geus Kangjeng Nabi pupus Ki Bilal nangis teu kuateun azan Ki Bilal asal azan sanggeus Kangjeng Nabi pupus Allahu Akbar Allahu Akbar asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal keneh asal asyhadu anna Muhammad teu kuat lantaran urut berjuang kencang deung ceuri daun azan gantian ke asar azan de Allahu Akbar terus saya kita azan tah ke asal asyhadu ilaha illallah mah normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat da kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim laluluh jasa hatena nah tidinya mengasingkan diri Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara abdi mah deuk pindah negara deuk ka mana tujuan abdi hayang ka Yaman cek Ki Bilal teh lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan lamun teu ka Iran ka Irak deuk naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat katitingalikeun bae Kangjeng Nabi lempang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi kos kitu Masya Allah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu asana kula moal bisa ibadah lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi
Ayo mah izinan bae abdi mah are keluar ti negara ieu. Cerik Sina Abu Bakar. Cerik. Luar biasa ingat ke ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga. Masya Allah cek Sina Abu Bakar. Akhirna Ki Bilal keluar ti Mekah ti Madinah terus ke negeri Yaman. Tah gitulah cerita Ki Bilal teh. Nah eta nu sararusa Kangjeng Nabi di dinya ngalobrol jeung nu sarusa. Aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeng aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat ndek iman alhamdulillah cekan tapi kami ndek kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusa nu mareuskeun di dinya bae kehalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang kadinya kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihiraukan kayak dipikir si Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kehalangan ku jelema fakir miskin mantak raos usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup kadinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sidna Ali coba kade coba ya pendapatna ieu kumaha pendapat naon coba tadengikeun aya naon cek Sidna Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit aya ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin nu aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa tak ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah aku mali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap mungkin ka dia terus-terusan ka dituna bisa iman boleh oge sih cek sina boleh Kangjeng Nabi lurah lirik Kangjeng Nabi teh harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman penggede Madinah musyrikin teh boa ieu iman boa Islam harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek takarak aya hate kos kitu doang malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum hey Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah eueuh deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah eueuh deui nu diharapkeun kecuali zat Allah la syai'an min agradi dunya eueuh secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos imana ibadah ka Gusti Allah bolos ulah diusir Muhammad deuk naonan usir nu eta lu itu bacaan karuhan sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate buahnya ieu mah bagus harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan nu mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat nu masantren tilok aya urang anak bupati tah mah urusanna dunia nu masantren mah tukang hui tukang dangdeur tukang toge tukang sasawi nu ngadorongna ge teu katanya pegat deui sendal aduh pegat sendal tegat tanjak dipaksakeun mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendalna yalah sia pegat teu dipiceun ya eueuh deui jang meuling ke bedek di kaputan sendal didinya tak bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit ditorong kunyana kakarak gedeg datang ka luhur kempes
ngaguling tinggal ge aduh nasib tanya ku orang mah keur naon istirahat cek geuna istirahat kunaon tuh mimiti sendal korban ayo kadua kempes katilu atuh ngaguling acak-acakan bang malah ka dibenerkeun lelah ngarokok heula boro-boro boga je samsu daun kaung korek rokok nyangan korek dilamotan deh coba deh aya we lurah liwat titit saya tak ya lurah teman nanya ge henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudan mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya jeung meuli anu kadanan ku kitu teu rokok-rokok ieu mah teh rokok ijeun we nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang mamang orang mana sepatang ini kamar jual ini dijadiin tape maksudnya mah iya nyaw diduitin keur ngabelaan anak pemajikan emang anak di mana mondok tuh di mana mondok mah Cisoka eta anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun deuk kumaha majuna agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu anak tukang toge anak bangsa aya pejabat Waalaikumsalam nih mau nyantrenin anak nih yai cuman edeot sial jasa idiot di pondok dengan majukan agama tanyilibkeun waduh nggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai di sini sama anak-anak aja itu diterima kurang kumaha diterima kurang kumaha aya baru anak pejabat teh nu keur idiot teh di dia pasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah aya deui lain setengah pejabat ya Waalaikumsalam enon ya masantrenkeun tilu kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur nu hiji geus jadi profesor nu ieu mah dipasantrenkeun bae emang kurang teu disakolakeun gitu belet otaknya teh nyaho naon ngitung datang ka 10 ge pohon deui geus pondokeun bae maju moal ieu agama aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangder sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai nah mana anak camat nu mondok eueuh anak bupati eueuh neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok malaya marabok tah eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya nu miskin kiaina wauh jeung bupati sosohoreun belon teh mah kiai kos gitu wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit jangan boga duit bakal puncak atuh minggu kuari atuh kur huha hehe atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh pan ente ngaji teu boga duit teu kiai lah ngaji bae mun boga duit puncak blon teh coba eta kajen ngan aya dage di dieu ieu mah bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae ngaji teu kiai kula osok ngaji ngan di ditu jauh kadang-kadang ka desa salaman ieu ngaji ye kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji tembak sia kuai tah eta kos karer itu jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah geus kajeun tah mah lain kiai anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren kiai nage ngomongna wow tu zaman kuari mah masantren mah jekna sakola eta kiai huluna pantaugeun habek tah kiai katiha gobrog kolot baheula urang sok dipantaugeun katiha jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantaugeun deuk bae katiha buncunur ban urang budak urang mah teh nyahoan buncunur nah, asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantaugeun katihan sia
lakon kerletik. Masya Allah. Kudu di masjid baik jadi wali mah. Nah, orang pemajikan bopeng, teu kadeuleu aja ku kakak mah. Asa herang bae sebenarnya mah. Tak kos kitu. Ngan bener-bener kitu na teh nutupan supaya pemajikan bungaheun bae lillahi taala. Ieu mah aya di hareupeun pemajikan kitu aya di tukang nyandung. Beres sama kos kitu mah oplo atuh. Ya ente ditawaran ge ku pemajikan kakak yang nyandung teh. Lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng. Jika emang begitu kula kadele tante atuh remeng-remeng jangan teh. Tepati kadele asli enggak jangan. Oh bener tak kak bener kak. Ieu cedan wae di dieu kadele henteu. Henteu kadele herang bae. Herang bae mah cedak kabeh meureun. Tanyana nutupan ka izin pemajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah karim. Kudu ngabogaan pangdeuleu jeung pangucap bisa ngomong. Ulah presiden teu bisa ngomong, ulah gubernur teu bisa ngomong, ulah bupati teu bisa ngomong. Nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna. Untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat. Kudu ngomongnya kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki dalilna nu mata kiki nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir, presiden Jepang jeung presiden Indonesia nyana ngobrol bae tiluan prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden non gitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 aja. Masyaallah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi. Alhamdulillah, saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imam presiden Indonesia pohara ngomongnya nak. Ini rumah gede amat. Seharusnya jembatan ada, tidak ada ceknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakarak rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ai beneran pajaran nang atuh sabodo teh kitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia sebab eta teh kos kitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan. Masya Allah, naya mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10. Balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres. Ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah, urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki.
nomor kalima kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan. Nomor kagendapna kudu nu adil. Nomor ka-7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor ka-8 kudu sujaan gagah. Nomor ke-9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara. Nomor ke-10 pangdengeuna normal, pangdeuleuna normal, pangucapna normal. Wacan akidul ibadah wallahu a'lam.